sanes hadiah jeung bonus tapi silikuti celakeran di Simabdi mengabdikeun diri sabaraga ka nagara kirang kumaha di Simabdi digaji ku nagara anu sakieu parantos cekapna mobilna di mobilan bumina di bumian fasilitas anu sakieu luar biasana teu acan gaji anu sakitu agungna cekap Gusti teu acan tunjangan anu sanesna boh uang makan boh uang naon transport tunjangan jabatan anu sakieu luar biasa jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa kanggo di Simabdi oge keluarga di Simabdi ayeuna di Simabdi ngaharepkeun kana penghargaan bilih kena ku paribasa ngarawu ku siku aing boga pagawe digawena gumantung ayana dunungan tempo aya dunungan kakara daek digawe tah eta tempo aya dunungan kakara daek giat tempo aya dunungan kakara daek sasapu eueuh we dunungan hare-hare we nyawa HP kadang-kadang eueuh dunungan jadi kantor teh kitu we live TikTok nya eta leres pisan leres pisan live TikTok mah ieu mah aya pejabat main slot aduh eta aya di dieu ke hade ke masyarakat pejabat main slot ari slot teh judi teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang leres Gusti da moal anu beungharkeun slot mah awut-awutan KBG tina judi mah teas leres nya leres nu mata kudu bener-bener anjeun nyontohan ka masyarakat komo anjeun jadi public figure jadi pejabat dimonitor anu pejabat TKB CCTV di mana-mana ayeuna mah kade rapang nu mata kudu bener-bener anjeun jadi pejabat teh nya leres ulah wani-wani ngahianat kana kepercayaan masyarakat cing inget nyaeta urang jadi pamimpin teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita tah dangukeun leres nu matak jadi pamimpin teh kudu wayahna ayeuna mah ulah hare-hare jadi pamimpin teh dituntut konsekuensi anjeun dina mangsa digawena kudu ngesto kana pagawean tanggung jawab sabab bakal dipentak pertanggung jawab selaku pamimpin boh dunya jeung akhiratna leres berat sebenarnya mah jadi pamimpin teh kade lain gawe enteng lain gawe memeh dahar jadi pamimpin teh ya leres ai teori mah gampang jadi pamimpin teh nya eta hartina kudu mentingkeun kepentingan masyarakatna di atas kepentingan pribadina nya leres ngan loba di sisi digigirna meureun di dieu urang salaku tak dipercaya ku masyarakat kudu bener-bener panceng istiqomah dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rakyat sabab urang kudu gede rumasa urang teh digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat dipilih ku rakyat jadi ayeuna urang ka rakyat teh kudu bener-bener kudu bisa ngokolakeun anggaran pendapatan belanja negara kudu nepi kanu hakna kudu nepi sasaranana ka masyarakat sangkan masyarakat genah merenah tur tumanina
mata jadi pamimpin teh kudu amanah. Kuda amanah mode itu di Cigedang, desa Cigedang boga misi nyaeta betah. Ari betah teh BETA jeung H. Ari B na teh bersih, Ari E na teh endah, Ari T na teh tertib, Ari A na teh amanah, Ari H na teh hidup. Bersih di dieu ngandung harti bersih lahir jeung batina. Jabatna boh masyarakatna harti kudu bersih lahir jeung batin. Nya leres. Ayeuna endah sing yakin jelema maresep nempon nu endah-endah. Artina berseka ayeuna teh leuwih deukeut-deukeut kana berseka, hartina teh leuwih kana halia mata. Jadi mata teh kudu diparaban ku hal-hal anu endah. Boh endah kalakuan, boh endah lemurna. Nya leres. Sabab lamun lemur endah, lemur genah turut tumanina, salian genah nyicinganana, kaduana cing yakin bakal jadi destinasi wisata lamun di ieu kaendahan luar biasa. Ekonomi bakal jalan da betah, masyarakatna ramah tangga somea hade katema tekna tertib, boh tertib administrasi, boh tertib keamanan. Leres. Ari ana amanah, hartina pamimpin kudu amanah, masyarakat oge kudu amanah. Leres. Simbiosis mutualisme, hartina saling menguntungkan. Di mana eta nu opat bersih endah tertib tur amanah bakal mawujud nyata hirup urip anu genah turut tumanina. Waduh, lumatak ayeuna urang salaku pamimpin sok manfaatin kapamimpinan urang. Kumaha carana? Kudu cumpon kana janji salaku pamimpin. Kumaha carana cumpon janji? Datangan masyarakat dihandap teh. Poe poe datangan. Longokan masyarakat teh bisi aya masyarakat anu teu dahar. Tah eta Bisi aya masyarakat anu teu mampu. Bisi aya masyarakat anu teu ngebul suhunana kulantaran teu boga minyak. Bisi aya masyarakat anu gering anu hese berobat ka rumah sakit kulantaran teu boga biaya. Da ayeuna mah rumah sakit teh geuningan orientasi kana bisnis. Bana duit kana rumah sakit teh lolobana. Kana duit kumaha? Loba sok dina berita. Dina media sosial loba rumah sakit anu kana untung na wungkul. Dipilih. Ari nu geuringna turun tina mobil mewah mah pan riweuh rumah sakit teh. Butbet perawat teh satpam butbet. Oksigen disadiakeun, infusan disadiakeun, padahal gering, padahal mah gering teh sapira naon hapur. Laras pisan ngeran. Tapi nah jelema anu miskin, jelema anu malarat anu turunna tina beca. Urang kampung mana? Kampung Baok. Hadir. Nggak gusti menik itu, dengarana eta. Dan temenang diganti kampung mah. Banyak kudu aing nanti kelmur Baok jadi hutan rimba moal. Ya ulah eta teuing we atuh urang ganti bisi kagok ya. Urang wilanagara we. Tah. Eta.
deket teh Sabau atau kacana keneh eta da keur bae da tes ya atuh da pagigir-gigir eta mah urang Wilanagara aki nini panyakit teh bengek ngaranna teh Nyi Iros Aya. boga salaki ngaranna Ki Ardasim Ye. eta nini teh bengek penyakit teh asma salengkah ngarenghap ranyu dua lengkah ngahanyu bos ka UGD kadang-kadang dihare-harekeun dan nini bari jeung turuna tina angkot tina beca digulang gaperkeun ka itu jeung ka dieu mana KTP mana BPJS wah segala ditanya tungtung nak kangaran ini atuh da geus kolot tongko penyakit berat tongko hos maut ai geus maut teh eta meuni genah perawat ngomong kieu Kumaha? cing sabar ininya da maut matos takdir hipu eta ngeunah bener maut mah takdir nganana rasa prikamanusaanana lamun bener-bener urang ngaku manusia ulah neuleuh duit tempo kamanusaanana sanajan sadetik kasempatan kudu dipake ku urang